Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing parwagi sadayana, kumaha damang, patepangdi sareng sim kuring, Nisnur Jamila, Sim kuring Kaila Sasabila Riyadi. Dina Raga liputan 2 terkini, nu biasa nyajikeun berita nu aktual, tajam, terpercaya. Wilujeng nyakseni liputan 2 salengkapna. Pemirsa, harga pasar dinten ayeuna perlahan mulai naik. Di pasar rel, harga bahan-bahan ngalonjak naik. Masyarakat mulai ngeluh ku ayeuna harga pasar nu ngalonjak drastis. Bisa Kaila, ayeuna sim kuring sareng Alesa atus aya di lokasi pasar rel kanggo ningali kaayaan kondisi pasar ayeuna. Panggilan sabi jihan sareng Kade Tumaros terkait harga pasar juga naik ya Bu? Naik. Ai cabai merah Teh masih kena 35.000 satu kilo. Apalagi di harga awalnya seberapa Bu? tapi teman 2.000. Rada naik. Naon wae Bu anu Namun hoyong naon wae anu ditaroskeun. oh Kentang paling naik. kentang. Kentang dianya per kilo 18.000. Awalnya 15.000. Naik 3.000. Aya nu jadi keluarga kaberatan ke buku ayana harga pasar Seueur naik. Kunaon kana bet merajeng pintu. senaon Biasa. Menuju naiknya nengnya. Naon bae atuh naik. anu aya nu berapa nu naik naon Anu hargana cenderung stabil. anu hargana stabil Cengek. harga pasar ieu masyarakat janten seueur ngeluh teh. Misalkan seueur janten seueur anu tawar, oh ieu mahal teuing gitu teh. Aya. Gitu. Tapi selama ayeuna ieu teteh teu keberatan dengan harga pasar ayeuna anu melonjak secara drastis. Aya. Pamirsa rupina sakitu barita leuwih kahatur, hatur nuhun ka paraposanana. Salam dakto, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.